Pada kopi naon? Kopi hidung mah aya. Pada kopi hidung sabda kobok jang. Tingko aya seueur. Aya baygon ge aya bisa ditinyu di dieu. Ah, kok kapal api we, kapal abri. Ditinyu. Maneh jang. Rokok keretek pahang kieu keretek pahang mang. Aya rokok keretek mah seueur jang di dieu. Dingko aya. Rokok ge aya dingko. Pada rokok pada rokok. Sok. Rokok jarcok ke setengah. Kumaha jang ieu teh hijikeun wae rokona sareng kopina. Sok antosan di ditu. Ku engko didamelkeun heula ayeuna nya. Nya kok dakwaan di ditu ku aing lah. Hijikeun nya, hijikeun we. Mayarna di sarua hijikeun. Tadi teh rokok teh satam. Kopi hiji. Kopi hiji. Rokok setengah. Hijikeun. Kurangan ya? Kopi balila udut dia kalang ngusuk beak. Dok. Oke anda. What? Iya kopinya jang. Balila kok ngeladangan kopi teh. Bagus. What? Bari cokot kajajaden ieu siang kok. Cik aing teh setengah. Aing dipotongkeun. Hello. Itu mana salah engka tuh. Eta mah ujangna bayar 5.000 macam pantes rokok kayak gitu. Kok maksudnya teh kieu kok. Kopi na ditinyu. Mayarna dihijikeun. Lain rokokna dihijikeun kok. Bener itu mah. Bener.